Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Idrus. Tah ayeuna barudak Mang Idrus keur di jalan jeung pamajikannya. Jeung budak arek mudik ka lembur sorangan nyaeta ka Sodong Hilir. Tah ieu teh budak teh Ciawi, budak aing teh eureun heula jeung pamajikan teh. Soalna budak hayang nyusu itu peperjalan wae dina motor teh hese aing mah Gusti moal budak mah geuningan hayang nyusu Gusti sagala eureun heula tuh aing teh di tengah jalan teuing di imah saha ieu teh barudaknya. Bisa kalian deuleu barudak ieu teh Gusti panasna kot pul pisan aing kot kabakar ieu teh make sarung tangan leungeunna tingali itu barudak budak aing nyusuna kot kitu ku bakat ning panas kot aus cenah ieu teh hayang nyusu pisan ti tadi cenah. Heueuh cenah barudak cek budak aing teh cenah indung bapa aing teu eureun wae cenah tadi aing mah peperjalan wae cenah da hayang nyusu heueuh geus teu kuat aus pisan cenah ieu geunggerong cenah kot asa garing kieu cenah cek budak teh cenah. Hayu barudak lanjut deui perjalanannya soalna urang ti Ciawi Tasik ka Sodong Hilir teh menempuh jarak sabaraha kilonya teuing pokona waktuna teh 3,5 jam we pokona mah. Lanjut deui barudak Tuh tingali barudak ayeuna urang geus nepi heueuh di imah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak karek panggih tuh Bapak geus nyiapkeun sagala rupa budak ieu teh cenah ti subuh keneh cenah Bapak aing teh cenah olah sorangan kunaon cenah teu pamajikanna barudak Bapak aing teh single parent heueuh. Ku daekanana barudak masak Bapak aing sorangan heueuh ti jam 4 subuh kunaon cenah make daek da urang Bapak urang mah daekan barudak bisaan deui jago kana masakna nya. Ieu teh cenah rek nyambut incu cenah incu pertama barudak ti anak cikal heueuh ti urang. Tapi barudak Bapak urang doakeun sing sehat, sing panjang yuswa, sing dilimpahkan rezekina nya amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa kalian deuleu barudak aing jeung pamajikan tuh keur dahar nu disampakeun ku Bapak aing tuh ngeunah kieu Gusti nu agung peda mie jeung oseng mie jeung daun sampeu jeung daging jeung sambel pokona mah aing geus heula nya rek dahar heula eta geus teu kuat lapar perjalanan jauh sakitu heula nya videona lanjut di part selanjutnya urang rek ngomongkeun carita urang keur liburan di Sodong Hilir di Sukaparannya barudak geus heula sakitu heula wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.